Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadayana. Anu tos masihan oge sehat sareng nu ngidinan arurang kempel dinu ieu acara. Para wargi anu kesing kuring dipika hormat, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat sareng manfaatna anu mana urang teh kudu kedah atanapi wajib ngajaga lingkungan sekitar urang sareng awak nyalira yen urang sadaya teh biasa ngajaga kesehatan dinu sagala rupi panyawat. Kumargi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hirup anu sehat teh kumaha kanggo kapayuna sapertos anu tos diterangkeun dinu salah sahiji hadis inna dofatu minal iman anu hartosna teh kebersihan sabagian tinu iman anu mata kedah dijaga ku urang sadaya. Salaku umat muslim anu taat sareng miboga kaimanan anu jero dinu hate, urang tangtu kudu bersih sareng suci dinu sagala kotor sareng najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci deui. Allah Subhanahu wa taala resep kanu hambana anu merhatikeun jeung anu ngajaga kebersihan teh. Bersih anu dimaksud di dieu bersih dinu raga sareng lingkunganna, bersih dinu raga oge rupi macam-macamna. Aya anu disebat bersih hate, jiwa, raga sareng bersih rohani. Tapi arurang mah kudu janten jalmi anu bersih sadayana. Sabab bersih ngan saukur bersih mah percuma sabab ari bersih raraga ari hatena teh bersih mah sarua jeung bohong. Sakitu bae anu sing kuring ditepikeun nyuhun dihapunten oge bilih aya lepat kanu ngucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.